Kumacara migawena disarengan ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya. Ari munggu hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan nu goreng pigawe jalan nu kade. Gatena ka ibu karamah taat kana piwurukna. Kapayundang Mengapakah hirup di dunia hayu gerak saradia. Yakin urang sawajibna malah keur sampeureun teh Gusti. Sujud jemaah ka Gustina di akhir moal sulaya, yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening aya paribasa indung teh tungulara kayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana. Gening Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku Ibu Rama. Sabab urang bakal maut kade ulah kajongojonan hilap kana kawajiban, hilap kana kawajiban. Dipundut kunu kayu dicandak kunu kawasa kureng hapnu panganggesa ngabengkang kantun balusa. Dicabut ku malaikat kang tumurang teh sakara, nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur, meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju. keung mah Geura dulu meunang ali geus diukur
mahi kerawaksaku jurek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea menang ti suksruk ti dungdung nusok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung guan Paji Nurdin lagadar datang pasar dede istighfar wa nya age batilu mangis gampar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-undung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaraan abad kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu duganing geus nyangkora ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan gesan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembung teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulung ngecep dudi ayeuna geuning kaduh naon keur panjing lares sedia ti cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli teu kurang nu nganasehan geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jauh sugan ngajadi ka maslahatan
ngoping ieu pepeling mugisi jadi pang